Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, ayeuna dinten Sabtu, kaping 13 Agustus tahun 2022, sadinten deui kaderna lomba ngurak Bumi Ageng 5 merebutkan Piala Gubernur Jawa Barat sareng artos 10 juta. Ayeuna teh mungguh ka musim kuring sareng reng-rengan Panata Caragara. Itu tos asa muter ya. Tos jangar, tos hangit. Margi langkung 5 sasi sabada lomba ngurak ka 4 lumangsung. Panitia nataharkeun lomba nu kalima sangkan langkung sae langkung juga makan para pemilon anu ayeuna mah sajabiti hampir sadaya kota sareng kabupaten nu aya di Jawa Barat, oga aya nu di Jambi, di Pekanbaru, sareng di Padang. Iya, kawitna sim kuring asa merenah pisan gitu kan. Mari kita kan pusat budaya Pagar Ageng, hiji wangunan kabudayaan anu engkena sabada proyek rengse ku Disperkim dipasrahkeun ka Disparbud. Janten kagiatan teh lomba ngurak Bumi Ageng 5 merebutkeun Piala Gubernur Jawa Barat sareng artos 10 juta ti Disparbud Jawa Barat. Mung 2 kali sim kuring ngajengkeun pamundut Februari di Waler taya artos tacan nami kamari masih tacan aya artos teu tiasa ngabantos di Sparbud mah. Untung ya alhamdulillah di UPI Edun aya bantosan 10 juta. Hatur nuhun ang Prof Solehudin Rektor UPI Edun teh kecap bahasa Sunda sae langkung disae. Mudah-mudahan UPI jantan universitas pangunggulna di negara urang. Unisba anu saban tahun teras-terasan ngabantos kanggo door prize di rupi-rupi barang elektronik tinggal witan TV, kulkas, kompor gas sareng nu sanes-sanesna. Hatur nuhun ang Prof Edi Setiadi Rektor Unisba ieu para sponsor kegiatan ngurak nu saban taun salawasa ngadeudeuh sajabi UPI sareng Unisba aya ti ISBI. Hatur nuhun Ibu WN Herliani, Widya Mido, Disperkim, Bang CIJ, Warung Nasi Pengkolan, tah Pak Haji Anies Sobandi, anjing diantos di Bumi Ageng, Masum Group, Kokong Offset sareng nusanesna. Ieu para wargi tingali ieu pieu di Padepokan Bumi Ageng atau pusat budaya Pagar Ageng. Aya tanggal Jambe, aya gunung, aya tanggal Kalapa, aya haur, pemikat tinggal nuju Rajag. Itu teh menuju dilaksanakan pangbangunan pusat budaya Pagar Ageng tahap kedua. Di itu bakal diadegeun rumah seniman, masjid, balong kanggo permainan barudak, trek kanggo dipabal sareng opat gazebo kanggo diskusi budaya. Oke, paling ditu tuh aya rumah pamer kanggo mamerkeun hasil kuliner nu aya di wewengkon Pagar Ageng sareng Tasikmalaya. Janten dina bab kuliner urang ulah eleh ku urang Jawa anu gaduh ageman witing tresno jalaran soko kuliner di dieu ke pusatna. Anjing diantos di pusat budaya Pagar Ageng baris aya
Lomba ngurek Bumi Ageng 5 merebutkan Piala Gubernur Jawa Barat sareng atos 10 juta di UPI Edun. Bari dirah ku Ade Astrid sareng Pani Rizki ulah ilap ulah sare wae bisi digere ku lele ulah salah liang bisi disanggut ku lubang kade tong salah liang